Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng patapang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina lamungan ayeuna urang diajar ngeunaan carita pantun. Tujuan pangajaranana dipiharep hideep tiasa mikawanoh rupa-rupa carita buhun, bisa ngaidentifikasi unsur-unsur intrinsik carita pantun, bisa ngaidentifikasi bagian-bagian carita pantun jeung bisa mikamaham eusi carita pantun dibaca oge bisa ngomentaran kana rupa-rupa aspek carita pantun. Carita pantun teh kaasup kana salah sahiji jenis carita buhun. Carita buhun teh naon wae? Carita buhun teh carita zaman baheula. Carita zaman baheula teh naon wae nyata? Aya dongeng, aya carita pantun, aya carita naskah, aya carita wawacan, aya guguritan. Tangeunaan dongeng, carita naskah, wawacan sareng guguritan entos di ajar karena dipelajari di kelas 10-11. Nah ayeuna urang diajar ngeunaan carita pantun. Naon ari carita pantun teh? Carita pantun nyaeta karya rekaan nu diwangun puisi jeung prosa gelarna mangrupa lisan. Jadi sacara lisan. Caritana panjang. Tokohna oge rea, galurna ngaran cabang, tur nyaritakeun zaman baheula atanapi zaman karajaan zaman baheula sarta ngandung hal-hal anu mere kesan pamohalan teu asup akal. Terus ciri-cirina, naon ada ciri-ciri carita pantun teh? Nah, ciri carita pantun salah hiji-hijina nyata dipirig ku kacapi. Jadi sabari dibacakeun, sabari dipirig atanapi diiringi ku kacapi. Terus dipagelarkeunana sapeuting jeput ku juru pantun. Sabab caritana panjang, carita pantun teh biasana sok dipagelarkeun saentos Isya pika subuh. Upami teu beres caritana dilanjengkeun deui di ungi anu ungi enjingna deui gitu. Jadi karena ku panjang-panjangna carita pantun. Terus fungsina naon wae? Fungsinya eta pikeun ritual jeung hiburan. Ari ritual baheula mah aya nu disebut ngaruat. Hiburan biasana di nikahan, hajatan, sunatan. Wangunanana nyaeta wangun puisi jeung wangun prosa. Eta ciri-ciri carita pantun. Unsurna, unsur intrinsik carita pantun nyaeta aya tema, aya tokoh, alur, latar jeung amanat. Tema nyata ide pokok, lamun tokoh palaku, lamun galur jalan caritana, latar tempat, waktu jeung suasana jeung amanat pesan nu hayang ditepikeun ku pengarang atau napi panulis. Naon wae eta bagian-bagian carita pantun teh? Bagian-bagian carita pantun nu kahiji aya rajah pamuka. Bedana carita pantun jeung carita-carita liana nyaeta dina carita pantun aya rajahan dina sanes aya. Nah, rajah pamuka deskripsi, narasi, dialog, monolog jeung rajah panutup. Naon ari rajah pamuka? Rajah pamuka nyaeta rajah bagian bubuka dihaleuangkeun ku juru pantun samemeh mangkat carita. Jadi eusi rajahna mangrupa sanuk-sanuk menta izin ka karuhun lantaran rek ngamimiten mantun sangkan salamet. Jadi dina rajah pamuka teh mun ceuk urang mah menta izin ka para mun ayeuna mah ka Allah, lamun baheula nya ka para dewa pangentanya. Jadi supaya lancar dina pagelaran mantun ataupun carita pantun. Ieu salah sahiji contoh rajah pamuka eta nubul kukus menduka manggung. Eta biasana dinyanyikeun, dihaleuangkeun bari dipirig ku kacapi suling. Nah, anu kadua bagian narasi. Anu deskripsinya narasi. Upami narasi mah nyaeta nyaritakeun atawa ditepikeun mangrup ku juru pantun keur nyambungkeun hiji kajadian dina kajadian saterusna. Jadi tina adegan kahiji ka adegan kadua atanapi tina kajadian kahiji ka kajadian kadua teh eta disambungkeunana disebutna narasi. Misalkeun caturkeun ratu di manggung, carita di kahayangan guru mindang kahaya. Eta teh contoh narasi. Jadi narasi mah nyambungkeun carita kana carita anu liana. Naon aya disebut deskripsi? Ya lapat ngetik kedahna nu tadi narasi di luhur. Deskripsi nyaeta bagian anu ngagambarkeun tingkah paripolah si tokoh dina hiji kajadian. Jadi digambarkeun si deskripsina nyinaon si tokoh teh. Misalkeun aya tokoh keur lumpat, aya tokoh keur dangdan. Di sana di dia aya kecap totopan teretepan sacokot-cokotna meunang. Ta eta kata-kata eta biasana nyaritakeun hiji tokoh, di dinya nyaritakeun tokoh si kasatria. Jadi lamun deskripsi mah ngajelaskeun paripolah si tokohna. Dialog. Lamun dialog mah nyaeta paguneman antara tokoh jeung tokoh atawa palaku jeung palaku. Tos biasa eta mah monolog. Lamun monolog mah nyaeta
Monolog mah nyaeta bagian ngomong sorangan atawa nyarita kadirina sorangan, eta disebutna monolog. Aya nu disebut oge rajah panutup. Lamun rajah panutup mah nu tadi aya rajah pamuka, aya rajah panutup. Bedana antara rajah pamuka jeung rajah panutup, upami rajah pamuka mah enta izin sanuk-santu ka karuhun dina muka carita, lamun rajah panutup mah nyaeta pikeun mungkas leunjeuran carita. Biasana eta sok di sebutan tanggalna iraha di mana dilaksanakeunana. Eta minta izin nu kahiji mana minta izin tadi rajah pamuka, lamun rajah panutup mah pikeun mungkas leunjeuran carita pantun. Nah, kumaha pola atanapi jalan carita? Nah, pola jalan carita pantun rata-rata sami. Anu kahiji satria ngalalana heula. Terus satria ngalalana kajadian anu karandapan ku marenehanana meunang ujian. Entos katilu satria pajajaran unggul perang, nu kaopat ngadahup ka putri, nu kalima ngadeg raja. Jadi eta pola carita pantun. Biasana hiji raja misalkan di nu lutung ka sarung, si lutung ka sarung turun ka bumi, di bumi manehanana diuji mantuan si Purbasari, terus manehanana perang kan jeung si Indrajaya. Saentos perang jeung si Indrajaya manehna unggul, terus manehanana nikah ngadahup ka putri, nyata ka putri Purbasari, terus manehna ngadeg jadi raja. Eta pola carita pantun rata-rata sami polana siga kitu. Tah ngeunaan carita pantun. Jadi intina carita pantun teh carita anu panjang dihaleuangkeunana dipirig ku kacapi, dihaleuangkeun sapeuting jeput. Terus ngagunakeun pola-pola anu sami ngeunaan karajaan-karajaan. Eta ngeunaan carita pantun. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi